Pembahasan internasional. Aya nu model teh kumaha? Aya nu model teh virus teh okos anu neangan jelema-jelema anu tilok salat. Heran ieu mah. Atuh mah internasional di Amerika. Di samping aya rahasia-rahasia lain anu ku Allah dititipkeun urang mah teu nyahoana seperti eta. Tapi ingat, setiap aya jelema gede dak muncul pasti menelan korban ribuan. Sejarah Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, ketika Kangjeng Nabi Musa dek dipunculkan ku Gusti Allah lawan Firaun. Firaun teh embung eureun jadi jelema, hayang jadi pangeran bae. Tapi impianana bakal aya ngagantian, nu ngagantian seorang manusia di imah malah mah. Berarti kan orok kene kanjeng bono. Dek munculkeun Kangjeng Nabi Musa alaihissalam sabaraha ribu orok anu dibunuh. Pikir, Masya Allah. Setiap momen itu terjadi ayat titipan Allah. Ketika Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam dek diangkat jadi rasul, diangkatlah tisa etik, tisa kedeung waktu nage 850 tahun anu milunangan 50-an. Selain eta kafir kabeh ditahnyieun kapal ku Gusti Allah. Dek dipunculkan Kangjeng Nabi Nuh sabaraha ribu jelema nu kakerem. Pilih. Ya. Namrud. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dibelem ku Raja Namrud. Selain daripada manusia-manusia anu dibunuh ku Raja Namrud, hewan-hewan sabaraha ratus, sabaraha ribu anu dibunuh. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Kangjeng Nabi urang diisrokeun, anu tadina geus loba penganutna, ribuan lah insyaallah anu geus iman ka Kangjeng Nabi teh. Lain bae di Mekah, Madinah geus, berbagai sisi-sisi kota geus kabeh. Begitu Kangjeng Nabi diisrokeun dimerajkeun sabaraha ribu anu murtad deui. Masya Allah karim. Ketika Bung Karno dek diangkat jadi presiden RI, sabaraha puluh ribu manusia eta samemehna nu terbunuh ku penjajah. Bapak kolot urang ge kuburanna di mana wallahu alam, uyut urang kuari di mana kuburanna wallahu alam, dan lain-lain sebagainya. Tah setiap dek diangkat seseorang pasti Saddam Hussein lain jelema leutik atuh hudang, dunia hudang ku Saddam Hussein. Hanya hendak mengalihkan kurs hungkul tina tadina dolar jual beli teh supaya menjadi dinar, supaya dirham. Berarti kan dialihkeun tidak dolar karena dinar, otomatis negara beralih menjadi negara Islam kan gitu. Perang sabaraha puluh ribu manusia. Saddam Hussein. Atuh kitu bae terus. Nah, kuari teh dek naon nu muncul ieu ribuan jelema paeh. Ribuan jelema paeh. Paehna eta melalui virus pasti aya nu dipunculkeun ku Gusti Allah, rahasia Allah. Sebab naon? Ulah kaget kuari lamun di Amerika loba masjid. Di Prancis geus loba musola. Geus loba masjid sarua bae. Di Jerman diulah-ulah ge gereja dibeli dijadikeun masjid di kumaha tuh. Wah, di Prancis, di Australia. Di Australia geus aya masjid. Masya Allah karim. Aya di Cikupa masjid dijual. Ku anak incuna goblok. Sia kunaon ngajual masjid? Ya bohongan, ceuk nya Bapak kolot wakaf teu bebeja ka aing. Aing kumaha narimana ieu omongan sia. Ka hayang aing mah Bapak kolot atuh wakaf bebeja ka aing. Goblok teh coba.
iya mah kudu Italian bawa ke Kapolsek, bawa ke Kapolsek. Nah, iya. Ya, setiap momen aya titipan Allah. Allah menitipkan teh melalui lisan dokter, melalui lisan kiai, melalui lisan tetangga, melalui lisan. Lamun geus eueuh lisan melalui hewan. Allah mah maha kawasa jeung maha segala-galana. Tuh. Yes, kuari biasa bae urang menghadapi corona. Pemerintah biasa bae deui sebagai tugasnya na. Ayo bae tugasnya na. Jang masyarakat na urang sebagai rakyat na. Pemerintah tuh hayu bae terus. Jadi hayu ulah naon gitu dibuat panik. Biasa bae. Ya, adapun masalah aya atuh geus kabeh ge kullu syai'in biqadaillahi wa qadar. Jadi tenang kan orang keur kieu ngaji keluar mah biasa bae. Ieu deui ulah terapkeun tauhidna ka Gusti Allah Subhanahu. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Selain eta sholawat baca ku urang lah di teu ka mana ye. Imah baca sholawat bae sanu nyaho. Ieu aya rahasia Allah. Mangkading encan nyaho datang ka iraha waktuna. Libur sekolah ge encan nyaho waktuna sebab naon kan geus keneh diteliti ieu teh ku WHO. WHO eta organisasi perkumpulan dokter sedunia. Nah, diteliti teh ka mana? Gitu naon karangarana dibawa ku angina ka mana instruksi kan aya alat. Alatna naon cenah ke mikroskop. Aing mah babari bae. Baca nomeureun salah, tuker salah na pantes. Geus eta urusan ilmu kedokteran, geus tah pokona lamun jelas seperti eta. Nya, nah, ya di Indonesia rawan, bahkan titik kerawananna aya model lamun dibahas mah ieu. Ieu bahas pembahasan internasional. Pembahasan internasional. Aya nu model teh kumaha? Aya nu model teh virus teh set okos anu neangan jelema-jelema anu tilok salat. Heran ieu mah. Tiba internasional di Amerika. Masya Allah. Iya jadi virus teh eta mah ongkos ngapung gitu tah. Atawa nu salatna kurang khusyuk. Asal siekeun lah ya. Atuh teh khusyuk cenah mah. Sok geura nu kena di urang, hendak dirahasia-rahasiakeun. Si eta kena kunaon? Tas di anu. Si eta kena kunaon? Tas di anu. Si eta kena hampir rata-rata. Geus diteliti kan di Cina hungkul kok. Ieu blok-blokan di Cina sorangan blok-blokan. Minoritas Muslim Cina kena corona minor. Paling sedikit. Mayoritas jelema anu komunis. Ya kan diteliti. WHO kan meneliti ada apa sih ini virus. Virus teh kan lamun digedekeun mah kitu tah set letik digedekeun. Eta teh loba ieu loba calingan gitu. Bulet tapi caling-calingan. Tos karar itu. Timbulna sarua jeung tina lalai. Jadi dicokot racun lalai disemprotkeun sarua tadi eta virusna. Nah, disebutnya sindrom. Nah, naik ya ini. Atuh, mulai ilmu kedokteran. Baca ke orang dina kitab Ibnu Sina. Masya Allah, 1000 tahun yang silam Ibnu Sina nggak pernah membahas tentang sindrom, tentang Mark, tentang Evern. Iya, penyakit-penyakit anu mengarah karena pernapasan. 1000 tahun yang lalu. Islam kaya dengan ilmu kedokteran. Begitu dibahas kuari, baca Quran kitab Ibnu Sina. Aya kabeh. Ya Allah ya Rabb. Aya kabeh bahasa-bahasa medisna aya kabeh. Masya Allah karim. Nah, eta anjuran Ibnu Sina kumaha? Seringlah mandi dan seringlah minum. Tidak kitabnya gitu, sering mandi, sering minum. Tidak akan terjangkit penyakit yang dinamakan corona.
Urang kudu mandi, lobakeun mandi. Ya. Taruhlah orang kudu loba jeung pamajikan meureunnya. Abe mandi deui. Nah, atuh aya mandi teu pararugu mah urang ge hok. Maksudna hok cai. Sia menyebut tega aja tuh kami mah boga. Ya, instruksi dokter Ibnu Sena 1000 tahun yang lalu. Ya, mandi yang banyak. Berarti kan bebersih meureun maksudna mah. Bebersih belain sekadar tangan, minum yang banyak. Syurba. Eta bae insyaallah. Sebab terasana dina kitab Ibnu Sena. Nanti terasana hiji, terasa teu ngeunaheun awak teh teu pararugu pilek mun saek urang mah. Nya nomor kaduana sulit untuk bernapas saeutik di dieu tenggorokan. Minum terus. Insyaallah. Buka ku urang kitab Ibnu Sena aya kabeh. Nah eta ka modelanna nu kuari. Oh, mengatakan virus tersebut terbawa angin. Makanya di Belgia mah eta teh disemprot di perbatasan. Di perbatasanna sebabnya kan boga peneropongan virus. Asal dekadinya semprot. Capek sia. Capek orang mah lain asal aya virus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Napung. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Kata tangga ka dieu. Nyana semprotan mutahhir, urang semprotan ikhlas ke Allah. Semprot orang melalui bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Fatihah. Nah, lamun urang dibahas Islam geus kaya tentang penelitian berbagai penyakit. Mantak nu beunang ku ari Palestina. Ditingali ku nyana. Tina urayan-urayan Ibnu Sena moal jauh, moal kaluar ti Ibnu Sena. Iya. Ketemu kan. Ku ari geradu tawar. Nah, berarti kan di balik kejadian, di balik momen ayat titipan Allah, orang kudu cerdas, dititah cerdas, masya Allah. Nah, orang asli nama gua harima atung geus bae, mun tayang ka Gusti Allah, lobakeun takarrub ka Gusti Allah, ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan orang kabehan di tangtayungan ku Gusti Allah disalametkeun, dijauhkeun tina mara bahaya, khususna tina penyakit corona, umumna tina virus-virus anu lain, terutama virus-virus Islam, virus iman, virus tauhid. Mudah-mudahan dijauhkeun ku Gusti Allah, kabehan urang dibere tenang tur husnul khotimah.